intina ya terus jadi kegiatan rutin tiap launa terus kamu bisa mah terus-terusan ngarah naon ngarah raket ya antara mahasiswa aktif jeung alumni teh acarana saya pisannya mugia tiasa aya deui gitu acara saperti kieu soalna tiasa ngaraketkeun silaturahmi angkatan oge eta rame pisan terus ngaraketkeun oge silaturahmi di antawisna sareng alumni kitu nya terus sareng angkatan ayeuna oge angkatan 2 hiji 22 20 oge sareng 18 namanya rame gitu nya resepan lah menjalin silaturahmi antar pagi menjadi silaturahmi antar angkatan ya antar peragan. Ya kalau acarana rame gitu saya pisan janten kan AI gitu abi oge kan janten apal kanu angkatan ukur lah ya jadi raket oge lah ku ayana acara ieu alhamdulillah ngajanten di momen kanggo silaturahmi pangitutnya kangge di mahasiswa aktif alumni oge sareng sanesna gitu nya pan besar sing ngaraketkeun duluran sing teu megahkeun duluran antara Pamas aktif, oke pamas alumni lah, gitu lah, tenun. alhamdulillah saya nya ayeuna tos bubaran deui aya acara sapertos kieu mugia biasa langkung ieu nya langkung konsisten lah tahun payun aya deui tahun payun aya deui gitu. Tadi rame sekitu we terus pesana mugia misalnya aya acara di Kapayuna janten leuwih resep Nya panginten kesan-kesan nama sing bisa naon ngaranna teh ngajadwalkeun